Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dang deui sareng mangking ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa hadir deui mohon. Sateacana dipedar simkuring nganuhunkeun kasaha wae ayana di mana wae mugia pada sarehat mohon sadayana sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Hatur nuhun atos like, komen, sareng subscribe nanya hatur nuhun. Dinten ayeuna teh masih nyarioskeun randa anyar bagian ka-14 nya mohon. Kumaha lajengna carios mangga urang kawitan. Aya nu lempang ti jero imah kuring ngajenjen dina bancik kuring geus tepuguh rasa kumaha kira-kira jangkung pendek bagang bayuh-yuh atawa aya umur atawa budak keneh najan geus nyaho ari leuwih ngora ti kuring kapan bareta oge dina surat ngabahasakeun nana teh aceuk ka kuring. Si oha geuning nu nolol ti jero tapi miheulaan asupna ka tukang bari neundeun kareta mesin. Mangga teras aceuk ka ditu pokna rek sapopokeun kuring nanyakeun anu boga imah keur mikiran pikecapeunana pokna mantenna manehna miheulaan. Aceuk nuju ka pameng di dapur ngeurihkeun bubur bieu teh nembe nyat dina panci. Tuh cenah engkang palai tuang saurna teh. Nya sakedap deui atuh nya bade tuang cenah nya bapana teh mangga atuh lajengkeun bae. Teu alak ilik heula kuring tuluy asup ka jero imah asa karagok pisan. Si oha tuluy ngaleos ka tukang keur imah nu bareto keneh cenah bejana sagala dirobah nempatkeun parabotan. Ari ayeuna imah anu ieu bet asa sarua bae geuning barang teudeun teh jiga bareto teu robah meus-meus acan. Keur mah eukeur deui di tengah imah ieu meni asa sarua pisan gedena jeung nu bareto prongkas tetep di tengah imah eusina sarua keneh bae da teu robah meus-meus acan. Ayeuna mah setelan cangkir souvenir di juragan wadana aya keneh geuning nu ditunjukkeun. Bapak, aya mamah, bapak, sumping mamah. Kadenge si cikal di kamar. Ka bapana meureun tangtungna oge teu kadenge kecap nembalan nama ngan kadengena ngega garanengan wungkul. Teu hanteu baeud kurawed tapi henteu bear marah mai deui. Henteu jamedod tapi henteu umat imut deui.
basa jol ti tukang tungkul jiga nu teu wani nenjo banget ka kuring memeh kuring inget naon nu kudu dipilampah kedeprek manehna sindaku dihareupeun song munjungan bari tungkul teu karasa deui kuring oge narima nu munjungan teh acek damang kitu pokna lalaunan kan kadenge bae laguna bae lentong pisan aneh lila pisan tecengkat nu munjungan leungeun kuring asa pageuh pisan dicekelanna teh geus lila tara geus lila kakara cengkat katenjo manehna Cimataan mohon Cimata buaya eta mah mohon aduh dosa pangintennya lalaki teh mohon mangga acek lebat bae daya di kamar numawi eta teh aduh tekenging pisan lempang cenah ku dokter teh tekenging geus ngomong kitu gap kuring nyekel si bungsu nuker dilahun ku kuring yuk sareng embi yuk cenah budak tedaekeun nu panengah mah duka ka mana dibawa ku lanceukna manehna teh heula asup ka kamar kuring nuturkeun sabehna ge kaciri kanyos bangunnya geus lila geuringna teh nepi ka cangkengna disimbut ku kain panas ku luhurna make baju piyama gading diheslekduk dihalesduk bae ae min gening cek negoring pari cengkat menerkeun bantalna jiga nu nyadar ayeuna mah malah bangun usaha rek diuk terus kuring munjungan cager min sararea ka dieu mana ari budak nu hiji deui atuh cek manehna nembe mah kapipir sareng si Ujang keur ningali Japati panginten cek itu pangnembalankeun tadi dituna mah sanggeus mikeun si bungsu ka bapana leos karuar manehna aduh karunya nyemu ke bade digarawan geranya budak teh pokna bari indit tinggal tiluan ayeuna di kamar teh si bungsu keukeuh we tedaekeun rek diraeh ku bapana teh naha atuh bet kitu Ujang teh kapan eta teh bapa atuh Ujang bapa hidup yap ka dieu cali kasep atuh ka bapa ka dieu bapa teh sono pisan kasep ka Ujang teh sono pisan cek nu gering tapi sorana henteu ngaleunjeur cara nuker ngabageakeun kuring tadi ieu mah asa semu peura deui kagagas meureun geus lila teu panggih jeung budak pareto basa papisah oge orok pisan ayeuna geus bisa lulumpatan pantes rek ngangres oge muhun cenanya gitu bapana teh nuhun
Duh, imah. Hareugeun keneh panginten. Mun urang mah nya engkege atuh daekeun geura budak teh daekeun cek kuring. Geus kitu jol barudak jeung embina si panengah ditarik ke leungeunna ku bapana pek diciuman tarangna. Aduh, geus arageng geningnya budak teh sing bager nyajangnya sing bager anjeun teh jeung si nurutnya ka mamah teh sing nurut ulah sok malaweungnya karunya tuh kasih mamah cek nu gering teu ngomong sakemek-kemek acan budak namah melong bae ka kuring. Jig arameng atuh ujang jig candak ameng tuh atuhnya tapi ulah tebih teuing ulah kajaralan nyajangnya amengna cek kuring. Dipipir geura tuh ningali japatina nya ujang cek embina nembrong. Nyuhunkeun artos atuh mak hoyong jajan kuring teh mak hoyong jajan es krim enak jika namanya es krim teh duh mah yang jajan mak nyuhunkeun artos manya. Kernaon atuh artos teh ujang kernaon? Ih mama udah ujang mah hayang artos ngan artos nu tadi bae geuningan mak kapan tadi tos dipasihan ku mama nya dipasihan tapi sok teu dibere geuningan manya. Yeuh atuh ujang yeuh jajana anu bener nyajangnya nya mak nya bade meser cilok we manya hayang cilok cenanya. Ojan cilok cenah muhun aduh. Aduh. Geus kitu mah barudak kaluar dibawa ku nu panggedena mohon cenanya hoyong jajan cilok si ujang. Kagok kuring rek ngomong hese pok pahuleung bae sa jongjonan mah. Eja ieu teh acek maneh geus munjungan kitu cek nu gering ka bojona ka kuring reku eja sorangan ayeuna mah aduh kamari ngabejaan teh ngan dicaram di dieu eueuh sasaha eueuh nu ngurus nya oha bae we dititah ku kuring teh. Kumaha mama sareng emak daramang ku kuring dijawab saterusna saenggeus kitu kuring ngareret ka eja. Geus ka doktor ieu teh encan cek kuring. Parantos kadua dokter ngawitan mah ka dokter silir teras we ka dokter husodo malih dokter husodo mah sok sumping ka anjeunna ka dieu ieu teh bejana teh nya kitu kudu ka dokter di Bandung cek kuring deui nya ari kuduna mah
ngan rada wegah aduh inditna bakuna mah wegah di jalana ieu teh ulah boro ka Bandung sakalian ka dokter silir ge kana delman sok asa eumer ieu teh awak aduh ari datang teh aduh nyaannya sagala karasa ayeuna mah cangkeng nyeri sirah lieur ieu teh aduh tos panyakit sagala rupi ayeuna mah nya nu matak pindah we ka dokter husodo nya eta we atuh ambeh bisa doktorna ka imah kitu balaka bae kuring teh hate hariwang nilik kana waruga nu gering panona asa jarero geus puguh ari bagang mah aya gelas dua dituruban dina meja pangangguran kukuring dibuka nu hiji eusina cai teh nu hiji deui cai herang aduh ya teh repotna mah repot kutasya keur satuang teda anu tedamang teh aduh kedah ngabubur wae ieu teh unggal dinten ge ngadamelan bubur ayam Bandung cenah duh karaos mohon bubur ayam Bandung mohon atelahna cenahnya mohon cobian atuh eja ku susu atuh gera nambihan kakuatan nya ngarah kuat we atuh salirana cek kuring manehna tengah jawab kalah ka cicing sanggeus tanya jawab saperluna pangpangna soal panyakit nu gering kuring keluar ti kamar pisi nu gering hayang reureuh maksudna mah da tabuh 12 kitu teh pantes sare nu keur gering gek diuk di tengah imah eja nuturkeun gek diuk dina kursi hareupeun terus we tungkul teu wanieun nempo beungeut geus tangtu ranyong pertanyaan ieu teh disararea kumaha tegepnya siga saha geus kolot eta teh geuning ngora keneh jeung sabangsana di aduh geuning manehna teh ngora keneh pisan atuh ngora keneh ngora keneh balaka teu kabireungeuh soal eta mah nepi ka teu sanggup mere jawaban hiji-hiji kana pertanyaan anu ranyom hiji-hijina kasimpulan kuring barang neuteup manehna nu tungkul hareupeun kuring ngan karunya mohon aduh gering cenanya mantan teh aduh pepotongan teh gering aduh karma cenanya kitu tah lalaki teh sok kawin wae teh karma tetenya karma mohon untung dina dongengnya teu aya dina kiwari mah mohon teu aya bedana panginten pikarunyaeun bangun sieuneun bangun erana bangun wegahna nyang hareupan kuring begangna deui
buru-buru katangan. Kitu nama maklum atuh ngurus nu gering geus lila deui mejeuna rek begang teh. Aeh punten acek palai ngaleueut pangintennya. Kek atunya sakedap. Cek manehna bari rek indit. Ah henteu keun bae atuh. Anggur macalik heula acek mah rek nanya ieu. Tetulus manehna indit tapi tetep bae tungkul manehna teh teu wanieun nenjok kuring. Acek teh bade nanya jawabnya sing jujurnya kumaha saenyana cek dokter teh atuh eja nu mawi da dokter mah teu sasauran naon acek henteu sasauran sugan atuh ari cek dokter mah nya anu tadi pikahari wangkeun deui karunya kuring mah ningali nu gering nu mawi sesah ditarosna teh agan teh tara kawalerna naon iwal nyaurkeun di opname di rumah sakit Bandung we cenah sareng maparin katerangan naon-naon deui jeung kedah dituangna teh landongna teh sok gentos-gentos we henteu angger eta teh acek naon bae atuh tuangeunna teh kitu bae bangsa endog susu buah-buahan nu kedah diseueurkeun mah cenah sareng kapan telebet bangsa sangu mah geus telebet tadi ge hoyong tuang saurna mah nya we ku abdi teh diasongan bubur mung dituang sasendok agan teh acek aduh repot pisan nu gering teh acek aduh bingung gening atuh teu aya susu keur ngaleueutna atunya tetenjuan acek mah ngan aya cai bae tuh jeung cai herang geningnya naha atuh ih ciherang ti mama teh eta mah maklukna nya kamarina saurna cai dua eta mah jawabna ngomong kitu teh nya kamari aya ci susu teh mung wengi we nyeepkeun eta atuh sontenna teh susu dikintun ku juragan sekretaris minggu kapengker 3 blek eta teh susu teh mung namun kamarina basa mama ka dieu teh dicandak 2 blek saurna teh geus lami cenah teu ngaleueut susu kitu tah acek har kapan nu gering atuh susu teh sok aya wae geuning nu mawi duka kumaha abdi teh aduh jeung teu wantun ari nyebatkeun kitu mah teu wantun sok gampil bendu nya aya kapalai teu ditunan teh kitu kaharti ku kuring ge kaharti ayeuna mah kaharti nu disebut mama teh mitohana urut mitoha kuring teh telengesnya mohon boga mitoha teh telenges jika dina sinetron wae nya mohon sinetron ku menangis teh cenanya aduh iya mah
Aya wae muhunnya. Ah. Atuh tacan meuli deui atuh susuna teh. Eja manehna tanembalan sakedeung red kakuring kakara harita lamun rek disebut nenjo kana banget kuring tapi telila tungkul deui sareretan kaciri panonna alum pisan. Numawi aya nu diantosan ku abdi teh. Aduh, aya diantosan. Ngantosan naon atuh Eja? Ngantosan naon? Cek kuring. Nya, tadi teh sate acana ka stasiun pun oha teh ku abdi di Jujurung nganterkeun serat ka Kang Haris. Maksudna teh manawi we kagungan bade nambut kanggo meser susu sareng nah eueuh anu meulina kitu manehna teu nembalan. Naon deui atuh anu teu boga teh sok ngomong geura beas boga kitu beas. Gaduh beas mah gaduh acek gaduh. Pokna lalaunan tengah dagoan deui manehna ngomong kuring bakat ku hareugeun teu karasa ngajengjat ka dapur kok jeung bicio kakara anggeus popoe tas nyeuseuh taksiran. Enden gening pokna tapi ku kuring teloba ditanya kawas pantesna nunggeus telila papanggih buru-buru manehna ku kuring dibawa ka dapur. Bicio naon bae atuh anu teu boga teh naon wae cik ilikan beas aya eueuh. Gandek teh olohok nenjo kuring kitu tapi banguna gancang ngartieun kana maksud kuring tapi kumanehna pabeasan dibuka. Tingali bae enden seueur keneh beas mah seueur pokna. Nya naon bae atuh anu eueuh teh naon bae. Keur kitu katenjo Eja asup ka dapur nangtung gigireun sok saenggeus kuring nyaho nanaon-naon anu eueuh kuring nyokot dina tas sok dibikeun ka si Eja bageurnya na kituna mah mohon. Aduh, nah jadinya nyeri oge nya hatena mah aduh masih keneh paduli cenanya ka mantan salaki teh. Mohon kitu nya. Cig nitah ka pasar kitu bicio sina balanja tuh kaditu oha heula tuh ka toko nu deukeut we tokona sina meuli susu kitu kaditu hayo cek kuring bangun asa pisan sakedeung manehna melong kana banget kuring geus kitu nampanan duit kuring milu kaprak-kaprak di dapur paredak recok arulin di tengah imah bapana ayeuna pindah ke tengah imah kabaheuhai dina kursi panjang sareretan tatenjo ku kuring budina marah mai nanggap barudak malah sok remen
kadenge nyala katak seserian lamun taseri sok ditumbu ku batuk panjang pisan. Eta sinjangnya atuh dianggo di dapur acek gentos atuh gentos anggoanana cek eja ken bae atuh ken bae eja. Nah ada aya sinjang mah acek aya pokna deui bari tenungguan deui kuring ngajawab manehna indit ka kamar song ngasongkeun samping dua memeh katenjo geus nyelengseng seungit kamper sangkaan mah tangtu samping weuteuh ari gebog samping kuring eta mah moal kaliru samping kuring samping 2 tahun ka tukang ditinggalkeun keur simbut barudak. Nu cenah cek bicio teu meunang dipake simbut eta mah. Nu cenah cek eja bareto dina surat ngahaja diteundeun di hade-hade dina lomari. Teroba carita bari terus terang sok nyumputkeun kakaget kuring mah samping teh ku kuring ditampanan sok diteundeun gigireun. Nah darsukana ge aya acek pilih hoyong digentos mah aya moal waka ayeuna eja nah acek waktosna seep eja atuh aduh muhun waktosna cenanya kabujeng seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa ditepang dangukeun deui. Mangking ceng haturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca